mawakeun tradisi silikentun tuangan di bulan Ramadan menjelang lebaran. Waktu teh asa nyerelek pisan, cikeneh ngamimitian puasa. Ayeuna geus tereh lebaran deui, panginten bakatku betah di alam dunya teh. Kanteuna dina bulan Ramadan mah asa leuwih resep. Sagala persiapan pikeun mapag hari raya umat Islam nungtut dilaksanakeun. Timimiti beberes bumi, bebersih di buruan jeung sakurilingeunana, nyeusuh karpet, hordeng, sajadah, katut mukena oge wawadahan-wawadahan anu sok biasa dianggo kanggo lebaran. Teu hilap keler-keler di wasuhan ambeh kari dieusian ku tuangan khas lebaran. Ayeuna mah teu kedah capek-capek olah siga baheula, asal gaduh ceceh kari meser weh di toko-toko atau pesen dina online ge seueur anu icalan jeung rupa-rupa deui jenis tuangeunana, kumplit sagala aya. Dikawit kaolahan tradisional seperti opak, ranginang, rangening, kolontong, borondong, wajit, ladu, jeung sajabana. Atawa katuangan modern seperti kue kering atawa kue mantega anu rasana teh aya keju, coklat, nanas atanapi nastar, rupa-rupa pisan. Teu acan deui samodel biskuit jeung kue kaleng sajana, matak bariekeun. Pon kitu deui sirop jeung jenis inuman sajana, rupa-rupa merekna, rupa-rupa rasa, rupa-rupa warna. Teu hilap bolu jeung roti kaseneng oge bubuahan jeung es krim. Sakapeung meserna oge teu kedah ingkig sorangan, cekap ku dipesenkeun dina online. Dina suasana menjelang Ramadan atanapi punten dina suasana menjelang lebaran ieu sok emut mangsa ka tukang nalika tradisi mawakeun masih keneh aya dilaksanakeun di lingkungan masyarakat Sunda. Mawakeun teh nyaeta tradisi silikintun tuangan ka kulawarga, terutami ka sahandapeun atanapi ti sahandapeun ka saluhureun. Contohna ti putra ka sepuh, ti mantu ka mertua, ti rai ka raka jeung ka tatangga-tatangga. Unikna dina mawakeun teh menu tuangeunana hampir sami. Sangu, aya semur daging atanapi opor ayam atanapi semur goreng atanapi goreng lauk cai, tumis kentang, tumis tina sayur-sayuran seperti aya tumis cabe, tumis bihun, wortel sareng engkol oge kurupuk. Diwadahan kana rantang sasusun, biasana kanggo ngintun anu bumina tebih. Ari ngintun ka tatangga mah sok kana piring ageng kanggo sangu. Ari rencangna diwadahan kana pisin teh nyaeta piring alit, teraseh di bakian, di luhurna dituruban ku kertas atanapi koran sareng taplak alit. Ari eusina rantang biasana mapan sasusun teh opat tahap. Panghandapna sangu, anu kaduana daging atanapi opor ayam atanapi sakapeung oge osok aya semur enog. Katilu tumis kentang atawa disarengkeun sareng tumis-tumis sajena. Ari nu pangluhurna mah nya kurupuk. Kabayang keneh harita teh bada salat subuh pun biang balanja ka pasar. Tos kitu teras pak-pikpek popolah di pawon. Kuring jeung pun lanceuk ti ece ngiring babantos mantuan ma nuju popolah. Umur harita kinten-kinten umur masih sakola SD.
Saparantosna popolah sekitar jam 10 siang masak tos beres, tos siap dikintunkeun, tos siap diedarkeun. Saur emak bade ngaheulakeun anu tebih heula eta tugas simkuring sareng Ece. Haripun Adi tugasna mawakeun ka tetangga anu caket. Saur pun biang teh, sok ayeuna mah ngintun ka nini heula anu di Pajagalan, anu di Sasak 2 sareng anu di Muara. Tos kitu ke ka uak selaras sareng uak Sampulur anu di Banjaran. Terakhir ka uak anu di Empang Ciapus. Harita mah teu acan seueur kendaraan, anu gaduh motor oge masih langka pisan. Sareng deui ilaharna we harita mah tara tutumpakan biasa we sok mapah. Saur pun bapak teh, keun wae etang-etang ngabuburitnya. Ari anu matak sumangat gaduh tugas mawakeun teh nyaeta kusabab sok dipulang deui ku anu dikintun. Maksudna rantang sok dieusian ku tuangeun anu sami atawa dibahanan ku rupa-rupa kaolahan aya opak, ranginang, kolontong sareng anu sanesna. Tapi kersim kuring harita jeung si Ece anu masih keneh bolon, anu paling atoh nu paling diantos-antos mah nyaeta dipasihan Ceceh. Biasana uak selaras sareng uak Sampulur nu tara elat masihan Ceceh teh pami mawakeun ka aranjeunna. Lumayan ubar kacape sareng aya bekal kanggo lebaran. Dina hiji mangsa simkuring jeung Ece kedah mawakeun ka uak anu bumina di Empang Ciapus. Cek alam pikiran harita mah eta teh pang tebihna nya lamun ayeuna mah di etang-etang kirang langkung 4 kilometer ti rorompok teh. Jaba kudu mapah, jalanan nanjak, jaba keur puasa. Aduh, matak capek pisan. Tapi nikreuh we mapah bari gunter ngobrol. Waktu di tengah perjalanan Ece nyarios, "Kayak eureun heula capek. Jeung ieu aduh maneh lapar jeung halab-hab teu kuat." Ngadenge kitu kuring jeung Ece liren heula di sisi jalan ngareureuhkeun kacape ceg rantang disimpen. Panasaran ku Ece turup rantang dibuka, katingal kurupuk bodas menimak plak. Terus rantang anu tahap kadua dibuka deui, alah aya tumis kentang meuni beureum pagalibota ejeung peuteui badag. Aduh, mata kabita pelenghir diangsean teh meuni seungit teu puguh karasa ieu beuteung jol ku kurubukan. Bari luak liuk teu mikir panjang deui kuring jeung Ece ngasaan kurupuk rauk-rauk. Aduh mani nikmat pisan. Terus ngagaramang ieu reungeun kana ku tumis kentang. Terus dihuapkeun sababaraha huap mah. Da teu ngarasa dosa ieu. Maklum keur budak bolon keneh. Tos kitu mah, yuk urang tuluykeun deui. Jung weh kuring jeung Ece neruskeun deui lalampahan. Uih karorompok mah biasa deui weh siga anu can batal. Kulantaran menu mawakeun teh hampir sami teu aneh. Pami pangintun tinu sanes teh sok diedarkeun deui, sok dikintunkeun deui kanulian. Pokona mah nu penting sadayana kakirim sabab pami acara mawakeun tos kalaksanakeun hate sok ngarasa jongjon jeung tenang dina mayunan lebaran teh kitu ilaharna peraosan masyarakat harita.
Malah ieu mah saurna kantos aya kajadian batak pikaseureun. Menu kengeng anjeunna ngahaja aya cirina atawa ditandaan. Terus weh dikintunkeun ka baraya atawa ka tatangga. Sigana pangintun ti anjeunna teh kuno nampi nya dikintunkeun deui weh. Terus kuno nampi eta dikintunkeun deui. Mutar. Tungtungna eta menu pangintun urang mimiti atanapi anjeunna mimiti uih deui ka anjeunna. Cenah ieu pasakan ti urang bolang deui ka urang. Kitu carita kapungkur. Eta tradisi mawakeun di pertengahan tahun 80 mah parantos teu aya. Ayeuna makan tunineungna. Tapi ayeuna zaman tos modern kieu digentos kudu langkung praktis. Ku mangrupi paket atanapi parcel dikintunkeunana oge teu kedah capek-capek nyumpingan ka bumi-bumi sabab tos aya jasa online atanapi Gojek. Sakitu baraya carita ngeunaan mawakeun wilujeng boboran saumnya mugia amal urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala.